Zaman di daerah Panjalu aya hiji karajaan anu diparentah ku Prabu Borosngora. Sang Prabu kagungan dua putra nyaeta Raden Arya Kemuning jeung Raden Arya Kencana. Lanceukna nyaeta Raden Arya Kemuning sifatna rada barangasan jeung ngedul digawe. Sedengkeun adina nyaeta Raden Arya Kencana estuning bager jeung resep tatanen. Dina hiji poe aya paguneman antara Raden Arya Kemuning jeung Raden Arya Kencana. Eueuh geunana Rama Prabu nyieun waduk lengkong teh kacape-cape kudu ngabendung, padahal mah antep bae teu aya waduk oge urang mah teu burung beunghar ieu. Ari Kakang, waduk lengkong teh gede pisan manfaatna. Rahayat Panjalu bisa nyawah kalawan teu kakurangan cai, pepelakan jadi saluhur, sasatona lintuh. Lauk oge mani ceuyah, rahayat oge katembong barungangan pisan. Heueuh, da adi mah patani, ari akang mah teu hayang teuing jadi patani, da akang mah hayang jadi raja. Mun geus pupus Rama Prabu teh nyameureun akang anu jadi gantina teh. Laras ari kitu mah, tapi raja oge kudu digambang ku rahayatna Kakang. Mun rahayatna ngedul tur pakaianna gaplah atuh bakal sangsara. Mun geus sangsara pinas ti raja oge kabawa malarat, saha nu salah? Nya raja dagungan teu bisa mimpin rahayatna. Mun geus gandeng tong sok ngapatahan ari kalancet teh pamali. Sabaraha taun ti harita, Prabu Borosngora ngecapkeun kalungguhanana salaku Raja Panjalu. Anjeunna masrahkeun karajaan ka putrana anu cikal nyaeta Raden Arya Kemuning. Ti harita anu jadi dalem Panjalu teh Raden Arya Kemuning. Ari Prabu Borosngora jeung Raden Arya Kencana mah arindit ka Jampang rek niiskeun diri ti saprak di dalaman ku Arya Kemuning. Rahayat Panjalu jadi malarat kusabab sakabeh hasil tatanen jeung pakaya rahayat teh dirampas ku Raden Arya Kemuning. Jeung Kemuning teh mindeng curak-carek, beuki lila rahat beuki sangsara bae. Kulantaran geus sagala seep, Kemuning aya maksud rek ngabedahkeun waduk lengkong. Tapi samemehna rek ngabejaan heula Prabu Borosngora di Jampang. Nya manehna nitah pangawalna indit ka Jampang ngabejaan Sang Prabu, tapi Sang Prabu moal tiasa ka Panjalu, tapi ngirimkeun wakilna nyaeta Raden Arya Kencana. Gancang carita, Raden Arya Kencana jeung pangiring geus nepi ka Panjalu. Barangjol kacida ngajenghokna, ninggal waduk lengkong, geus saat koredas taya cai saeutik-saeutik acan. Pudig-dig bae Arya Kencana teh nafsu. Hei Kakang, Kakang teu ngajengan ka Rama Prabu sok sanajan anjeunna teu sumping, tapi aya kaula wawakilna. Naha Kakang geus wani-wani ngabedahkeun waduk lengkong tanpa izin ti kaula. Kaula moal ngajinan ka Andika kusabab Andika mah adik kaula lain Rama Prabu. Bakatku keheul Arya Kencana teh ngarontok Arya Kemuning. Antukna deur bae galungan campuh pisan, balad-baladna oge sarua pada tarung ragot pisan. Untung kaburu datang utusan Prabu Borosngora ti Jampang.